Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana dararama, alhamdulillah. Turmah damang mudah-mudahan sing seueur artosna. Amin. Mun bisa mah urang wantilan artosna sing kiloan. Amin. Amin. Alabatan kardus di kiloan. Di samping urang teh seueur artos, yang penting sehat walafiah leres bu. Kira-kira urang mending kene sehat teu boga duit apa mending boga duit tapi gering bae? Pilih bu ibu, pilih bapak, satu di antara dua. Mending urang teh sehat tapi teu boga duit, apakah mending urang teh boga duit tapi gering bae? Oh pinter urang dia hayang sehat bari jeung loba duit. Sabab ari loba duit mah ibu hayang meser naon ge gampil leres bu. Mitoha teu nanya-nanya kajeun asar loba duit. Tatangga teu nanya-nanya kajeun asar loba duit. Salaki teu balik-balik 3 minggu asar boga duit. Amit-amit. Eueuh cemburu na pisan. Anu pangpayuna ku pribados dipihormat pengatur waktu penata acara nu parantos maparinan tempat oge waktos ka pribados kangge cumarios kakarage tepi geus ditah naik. Alhamdulillah berarti tareh balik ari carana mah.
Nganrek nanya helan ka urang wantilan naros helan, kira-kira yang ngajina anu panjang apa anu pendek, anu singkat apa anu panjang. Ngaji masur ke sepuh kapungkul matong panjang-panjang, nu penting singkat padat balik-balik bawa ilmu manfaat. Ngaji nancan geus men berkat apa tadi prasman berekatnya nih baik. Mun urang wantilan gertol ngajina tolabul ilmi hadiran dina maulid nabi, insyaallah hirupna teh bakal loba doa. Lamun hirup urang geus loba doa, kakarak lamun urang sering silaturahmi, kakarak hirup loba doa, beh dituna bakal loba dulur. Ngaduit eta. Ya Allah. Masya Allah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, Bapak Kepala Desa Wantilan Bapak Haji Komarudin SPD MIP lah, mulai panjang banget ya. Ketua MUI Bapak Ustadz Suhada, Ketua RW Bapak Il Iskandar, DKM Masjid At-Taqwa Bapak Asep Yusuf Taziri, DKM Masjid An-Naudhah Ustadz Al-Mukarram Pak Ustadz Rahmat, oge ka para alim ulama, ka para kiai, guru-guru urang sadayana, doakeun sing sarehat sadayana, sing barokah ilmuna, sing saroleh soleh para putra putrina sarang murid-muridna, oge sadaya para jamaahna. Anu kupribados dipihormat sadayana, ibu-ibu bapak-bapak anu hempak hadir dina ieu tempat anu sakil luar biasa na, terutama ka keluarga besar Bapak Uding Nurdiana, Ibu Yati Diana, oge Bapak Subarna bin Usman anu insyaallah anjeunna bade angkat ka tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Kabita teu Bu? Hayang teu mangkat ka ditu? Main hayang wae ka ditu ka mana ieu? Haroyong mangkat ka Mekah jeung ka Madinah harayang. Bararoga duitna. Amot-amot. Ulah ngomong henteu aya itu, aya meureun saeutik mah. Ari eta dihandapkeun bantal eta naon eta? Kapuk. Masya Allah Bu, mata paingan Bapak cenah kieu anterkeun 3 perkara, bakal kabita 3 perkara. Hiji anterkeun jalma anu haji, kabita hayang haji. Nu kadua anterkeun jalma anu nikah, sok kabita hayang nikah. Nu katilu anterkeun jalma anu maot, supaya urang kabita hayang. Amit amit. Dan di Karawang mah eueuh jalma kabita hayang maot. Nah adi dia kabita hayang maot. Masya Allah. Lamun kakuping labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda ma talak wal mulka la syarika